Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateacan ngaos urang ngaduakeun heula anu ngantunkeun ka etang leubeut ieu teh di pamipiran 10 sabaraha salapan di dieu 3 lanceuk Kang Udan rai Jang Haji Atang Jang Obon ngantunkeun ti Majalengka nembe Kyai Abdul Hafid ngantunkeun di Majalengka nembe Uping Wartos tos mari heulaan murang kalih keneh oge teu naon asal dibarokahkeun we yuswananya Kang. Yang Obon santri Kang Udan pun lanceuk ke santri eta teh Kang. Misti heula da kuring maloba keneh dosa tong ka maot ceuk Allah teh. Itu mah muga-muga dihampura dosana barokah. Amal ibadahna mudah-mudahan makbul mabrur sarta manjur. Pokona nu parupus muga-muga aya dina rahmat Allah, panghampura Allah, tercatat kodom mubrom Allah nalika pupusna sebagai ahli Allah. Itu dikantunkeunana kulawargana muga-muga ditaikeun derajat dunia akhiratna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila lamun henteu wujudul hijab nukila mangka ditukil naon annahu sanyana itu si mustadil eta min adamil wusuli tina henteu tepi hatena ka Allah. Nu ngadalilan Allah ku makhluk tah eta teh ku sabab aya hijab hatena. Kulantaran hate ka hijab maka didalilan Allah teh. Sarta nu dipake dalilna teh makhluk. Lamun teu kitu bahasana kumaha teu diganti teu wusul hatena ka Allah. Jadi jalma anu yakin ka Allah ladang dalil mah eta teh hatena teu wusul ka Allah. Dengan kata lain mahjub hatena ka Allah. Judul hijab je kemarin. Nah. Da ari anu wusul mah teu kudu didalilan Allah teh. Yakinna teh ladang biru'yatil iyan ku tajalli. Sabab tajalli jadi yakin ka Allah. Sama teu kudu make dalil. Ari tajalli teh hate nu caang ku nur Allah ningali ka Allah, tah gitu kan. Ya ari nu kahalangan mah teu ningali berarti. Tapi teu ningali hayang boga yakin didalilan we. Nah gitu. Jadi aya nu memperkuat. Nah, ditulikeun bahasa kieu musannif di dieu. Mata goba iraha samar Allah. Ciso. Cuk ahli suhud dia teh kan. Iraha Allah samar nepi ka kudu didalilan ayana teh. Dari cek mahjubin mah samar Allah teh mah. Ari cek arifin mah ya teh iraha Allah samar. Nya aya wujud samar. Nu samar mah nu teu urang mati balik ari makhluk teu wujud dohir ari anu wujud samar kumaha cenah ieu teh.
Jadi atuh Kang patekadan urang teh lamun nyebutkeun ka Allah samar teh mun teu ningali hate ka Allah teh eta teh hate teh salah. Tingkah hate teh salah. Tapi urang ngabenerkeun kana tingkah hate nu salah. Ari nu ngabenerkeun nu salah bener teh. Iso. Nu salah dibenerkeun. Bener teh kan? Nu bener mah nyalahkeun nu salah. Ngabenerkeun anu bener. Ya mah anu dohir samar. Eta teh salah, tapi hate salah ku urang dibenerkeun. Urang teh bener salah. Mah kudu dijawab eta mah geus ngarti urang. Salah aing seur kieu. Eta di mana benerkeun nu salah bari teu hayang bener, ciri teu aya nur Allah na teh. Nu matak ari aya nur Allahan mah hayang bener. Entak cek kamari proses hirup bagja dunya akhirat teh ngaliwatan 7 tahap nu kahiji hayang bener. Mun jalma can hayang bener jauh keneh kana bener. Salah ge geus hayang bener mah mimiti bener. Bener kan? Salat salah tapi dah yang bener aing. Ieu mah bener encan hayang teu. Atuh hayang-hayang atuh. Kunaon sia teu ngaji? Heuh hayang ngaji mangan suku nyeri teu bisa leumpang. Ingat kana ngaji eta hayang bener. Hayang ngaji teu aing teh yang kunaon nyeri suku salah itu. Atuh nyeri suku ge hayang-hayang atuh. Hate nu salah dibenerkeun kan. Ta eta jalma teu ngurus hate, nu teu saralemet teh hirup teh kan, nu teu ngurus hate. Gitu. Ayeuna mah tinggal wih ngaos ti dieu teh tanya. Hate ari maneh hayang bener teu? Tah tanya gitu ku urang. Lamun hayang bener itu berusaha. Jalma anu nu hayang bener bari usaha tah eta hayang bener. Tapi hayang bener ngan teu usaha bohong benerna. Ya. Tapi teu usaha hayang bener. Kos ka Mekah hayang tapi teu renyeng celengan. Kiraha initna sapoe 100 juta ge pake meuli sawah kabeh, pake meuli mobil kabeh, pake udud kabeh. Kiraha ka Mekahna. Boga 10.000 ge nyeng celengan, 5.000 keur ka Mekah. Da hayang nya ka Mekah. Kakara 200.000 maut. Nu geus sayang muga-muga ku Allah dicatat. Da geus aya ngajam, atuh musalib ge Gusti abdi teh ibadah sok eureun sakapeung. Malah mah sok kaliwat sakapeung. Tapi da ngajamna mah dawam abdi teh. Mata kalau mau ngaji minggu hareup teh ulah nyebut aing mah ngaji minggu hareup. Rek ngaji we ge, kajian teh nyatana henteu. Kunaon henteu? Waduh suku nyeri itu bisa indit da ngajamna mah dawam. Sanajan migawena sok eureun sakapeung. Ngajam atuh. Itu. Hari ngajam teh hayang kan? Hari ngajam mah bareng jeung ngajam. Kajian menang maksa. Teu hayang, paksakeun jadi hayang. Ngajam we. Terus ngajam ini engke. Jadi lamun hekcal ngajam acan menjauh keneh. Itu ngarah ulah bingung baca kitab tidak dibaca kitabna mau dibukaan terus ka liur. Coba boro-boro santri kiai ge anu usul, Kang. Ieu teh abdi teh geus ngaji ka akang teh ngarti ari ngaran ibadah usul teh bener. Hayang abdi ge geus. Ngan ieu teh mimitina kudu kumaha? Nah kudu nyekel tasbih wae cicing di kamar. Atau kudu kumaha abdi teh mimitina atau wirid wae teh. Pantu apa? Matak abdi tafakur tuluy ku Allah diberi ilmu. Nah, supaya nepi ka urang hirup bener ceuk Allah teh nu sahakikatna bener ngaliwatan 7 tahap. Ieu teh meunang ngarangkum tina kitab, da Jamul Jawami ge ditaklif ku musannif teh meunang ngarangkum tina 100 kitab itu.
anu nak Jamul Jawame teh putrana Subki Kabir. Subki Kabir teh tukang tani, makelan budak masantren teh ladang tani. Eta budakna hebat. Nak Jamul Jawame meunang ngahijikeun, meunang ngarangkum tina 100 kitab. Tah ngara urang teh kudu macaan kitab hakikat, kitab tasawuf mana yeuh. Geus ayeuna prosesna kumaha nu gampang we mah geus. Itu kahiji hayang bener bari berusaha. Kumaha yang bener berusaha bari neangan guru nu bener. Mata kahijina hayang bener nepi ka pangi jeung guru mursid. Kahiji teh kan encan ngaliwatan eta mah tong mikiran wusul. Guru ge teu boga nu usul, urang ngurek perpusul ti mana? Hayang bener bari usaha. Usahana naon? Neangan guru mursid. Cisok tanya diri urang, neangan guru mursid geus meak biaya sabaraha? Cisok tanya. Loba pake udud pake dengan guru mursid. Kunaon sia teu kurban, teu boga duit tapi udud ngarayeuk. Cika teh ulah udud dua atuh nyeng celengan teu sakapeung. Astagfirullahaladzim. Usaha teh naon? Milari guru mur. Tatanya ka batur. Bukan bae anu aya nuduhkeun teh anu bener, aya nu salah. Da anu geus hayang mah dibere ku Allah. Sabab hayang bari neangan teh hakikatna menta fakta berbicara. Dina hadis Rasul saltu toh. Oh. Abdi keur di Madinah cicing di maktab ngadengkeun hadis Rasul ti Nabawi. Saltu toh. Rawahul Bukhari. Menta ka Allah bere, menta ka Allah dibere. Rek aya wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma nu hayang bener bari usaha neangan bener ku Allah dibere. Tuh tinggal gitu. Tanya diri orang, Kang, ngaos di dia teh. Mana yang bener teh? Panjikan nyarekan, tanya, keke heula ulah ka nyarekan. Hayang bener teh mana? Aing teh hayang bener. Atuh hese mah patahan teh yang bener. Bener teu kudu ngomong cicing gelas teu kudu patahan teh yang bener mah. Jalma sasarean dihudangkeun hese da mal hudang sing ditalapungan kan. Beda jeung jalma sare mah gerutuk hudang. Hayang bener teh, hayang. Geuning nyarekan uhing. Oh atuh moal itu da yang bener. Cikir nanya anu nyarekan salaki bener salah. Salah, engkau hayang bener tapi mika we salah. Dur lohor batur mah init ke cai salat ari ieu kelas sare. Atau ngaleos init ngajauhan masjid. Menyana yang bener gitu. Lamun urang hirup hayang bagja dunia akhirat tanya heula nu kahiji diri hayang bener teu mun teu hayang teu perlu dipapatahan nu teu hayang bener. Teu guna ngamapatahan jalma nu teu hayang bener. Paham ka? Oh. Hayang bener heula miti jalma. Sarua jeung bare dahar kana kemerkaan. Moal manfaat mapatahan jalma nu teu hayang bener. Nah gitu kan. Jalma nu hayang bener mah disebut salah teh rowas. Waduh aing kan hayang bener ya. Buru-buru kudu kumaha teh nu bener. Tah gitu. Matak nu kahiji hayang bener bari usaha nepi ka pangi jeung guru mursyid hiji eta. Sabab nu hayang ku Allah dibere. Jadi datang guru nang ke Allah mere guru ka urang. Mah we cara manggih mah. Aya anu beja ti babaturan. Keur lempang. Baturan tos di mana? Tos ti guru. Kunaon kitu? Aduh, aing teh keur lieur. Nanyakeun ka guru. Kumaha guru mah patahan lah kieu-kieu. Kayak asa bener euy aing rek gua datang ka guru maneh ah. Tuh, bannya. Jadi panggih teh hakikatna mah dibere ku Allah. Sabab urang neangan guru mursyid. Hakikatna mata eta teh pitulung Allah datang jalma. Itu
kawas Pak Haji Lili Al-Maghfurlah. Jangan ngaji teh jam 3 aing. Rawasa sono tuh kira-kira ngaji ka aing jam 3 sih. Tapi dipikir deui nulungan ti Allah. Pitulung Allah ya. Ulah eswae teh hudang jam 3. Kapan sekalian rek ngaji mah msing ka barang hudang buru-buru bener. Coba lamun teu inget kewajiban rek ngaji jam 3. Aya di kaberangan era ieu tuh pan boga ka era lain. Mun minimal saminggu sekali jam 3 mah hudang. Tuh lamun teu kitu mal hudang-hudang. Komo tas ulin dahar seueuh sabab loba duit mah sare tibra we kan terus. Saumur hirup teh 70 tahun tibra. Tak Al-Maghfurlah teh Allah pitulung Allah nu datang liwat lisan anjeunna ka simkuring. Mentak sok lah teu naon. Ngan geus buka cadangan, bisi kaberangan, wayahna maneh. Ditugas, ka ditu nya jam 3 si kaberangan da aya kang tuh. Kaberangan ari ripuh-ripuh teuing mah ban. Nya. Ngaos eta 4 kali ya poe harita. Ada aya waktu 2 jam deui ka imah heula we. Geus datang ka imah kuduna mah kacai mesti kerek ngalempengkeun heula awak. Rup teh sare inget subuh. Haji Latif geus ngesang di ditu ajengan eueuh. Nalepon tuluykeun. Alhamdulillah. Jadi kudu boga cadangan mangan ulah niat eureun sing aya cadangan ge. Kira-kira boga cadangan aing hoream aya mah. Ulah. Salagi kaduga mah terus. Nah gitu kan. Baiklah ribu-ribu ge asal manfaat cek abah ge. Abdi ge kitu, kan baiklah sinah ripusan cerita kabeh ge. Kan ripuh na teh ku balas amal soleh, tah manfaat eta mah ripuh ge. Ripulin aing coba kudu jeung celengan 100 buku udah digeus pas-pas. Atuh aing bisa eureun udud ieu teh. Eureun udud teh ripulin. Ripuh. Coba kaluh wah ongkoh deui wah ribuh ieu teh. Ngahaja sinar ripuheun. Ripuh ku amal so. Ciri jalma beunghar ku amal soleh. Tak abdi gede kaya. Kabeh santri hayang ka surga jeung abdina. Ieu teh ajengan teu geblek pikir ieu teh. Ilmu sakumaha sari kahayang santri ge hayang ka surga kabeh. Nu bodoh, nu pinter, nu loba dosa, nu saeutik kagud Gusti hayang ka surga kabeh. Baelah teu kasuk tahu diri. Ari kahayang udah sok dibere ku Allah asal usahana teh nyieun program amal soleh terus sing loba. Aisyar aya kabeh ke aya itu urusan kurban aya naon ka aya ripuh kan ngaja entak aya mah tara mundur ripuh teh da inget cek abah asal manfaat lamun teu sanggup ripuh hirup di dunia geus daftar ka kubur sabab dunia mah teu ripuh ad-dunya darut ta'abah cek jalma mukmin mah dunia mah lain keur senang-senang daerah ripuh naon perjuangan hirup 2 kali nu di dunia ayeuna diperjuangkan nu hirup di akhirat ayeuna 2 kali hirup diperjuangkan sekali hirup ayeuna ek ripuh kumaha ad-dunya darut ta'abah jalma nu neangan senang di dunia mah salah rumus lain tempatna neangan senang di dunia sok matak teu marangi aya yang beunghar sok yang senang geus beunghar teh kalah ripuh boro-boro senang sare ge hese kunaon teh rek sare liur ieu teh perusahaan aya 10 karyawan aya 3.000 ngan sieun beak ku karyawan atuh teh sare-sare cici ripuh kalah neangan senang masalah rumus kan cek Ja'far Shadiq mah jalma ngari ripuh karep eta jalma nu neangan senang di dunia ngaripuh karep kumaha nya nyapekeun diri nu moal kepangi sok ka jadi Allah teu nyieun senang di dunia ta eta teu dijieun ku Allah di teangan rek kapangi moal neangan nu teu dijieun ku Allah moal kapangi moal kan untung di bejaan ayeuna mah kan aing pengen ngangkat duit sok ripuh cenah ripuh gitu kan tak program seueur ieu ganti ieu deui gitu ripuh teu naon
Ieu teh pangaosan ku abdi disebut walimah ieu teh. Walimatul imlak. Sabab parkiran peuting dilunasan ku abdi, tanda tangan kabayar kan. Ulah nanyakeun di mana duitna ulah. Lunas pokokna mah geus. Oh. Terakhir teh 130 juta mayar. Kamari teh. Hampir 600 juta tadi dibelina ku abdi. Ujung itu mah 1 miliar lebih kan. Katongohna. Peuting teh kuetan si teh 1 miliareun kurang lebih. Mere duit itu kerasa, mere 300, mere 200, 100. Tak kamari teh minggu kamari 100, enak 130, tamat aja kan. Aduh ngeunah tanda tangan nih penting. Aing isuk pengajian Kemis walimatul imlak. Walimah meuli parkiran tah keur ngaji. Itu cicing ulah karieu da moal titah ngacung nu mayar mah. Mal ditanya milu mayar teu moal. Cicing akang nyaho lunas geus aduh ngeunah aing cenah. Da aya nu geus gurutus leungeun kade ajengan tong meuli deui ripu cenah. Lain kitu ingat arek meuli deui meuleun. Kitu lah sok. Lain moal mang merek beunang dicara moal ingat. Karep teuing merek nuturkeun henteu moal mah jig we ini tah. Teu kudu riweuh. Tah gitu. Kan bae ulah nanyakeun menang nganyuk menang naon ulah. Ada uingin nu mayarna mangke. Tah gitu kan. Ieu walimatul imlak ya. Matak ngajina ge cenghar sabab walimah ieu. Aduh kamari geus leuleus teh capek anu jag-jag deui lah aing. Malah anu lagi anu. Kamari mah hutang 650 juta deui aing teh. Nanyakeun nawarkeun mobil teu payu-payu. Tapi bari ngadoa Gusti ari teu alus mah tong payu. Teu kene nu meuli. Kok dari ngajual rugi mah tur belegu kan. Atuh sapas-pas hargana. Oyo ti Jakarta nelpon ti dieu. Sok payu sekian ratus mah. Alhamdulillah. Teu payu-payu, riswane kakaya nu mere duit na nginjum. Akeun bae nginjam ka derek aya nu mang mayarkeunana mah. Teu kudu riweuh. Langsung teh nginjem eueuh keur mayarna. Itu alhamdulillah. Kadanya ulah gegerentesan ke ajengan muga tong meuli deui bisi minta duit deui ka aing. Arek meuli deui moal beunang dicara. Oh. Ade bedegong uing ayeuna mah lah. Gitu kudu kan. Hiji hayang bener bari usaha nepi ka panggih jeung guru mursyid. Gancangkeun da moal dibahas hiji tidak tiba-tiba geus dibahas ngan bahasana beda. Nu kamari ge dibahas ngan teu sadeukeut bahasa nu ieu. Dua kan. Ngaji ka guru mursyid sing ikhlas nepi ka hasil ilmu manfaat. Geus dua. Lamun teu liwat eta teu tanggung jawab rek panggih jeung bagja kumaha. Hirup boro-boro teu boga duit komo sanajan boga duit moal panggih jeung bagja teu make jalan nu eta. Hirup sagala loba tapi teu make ilmu nafe. Riweuh kan. Kusut. Cak ulah ngadaguan sae sing ripuh ku amal soleh, maot teh jalma beunghar ku amal soleh. Moal hanyakal maot teh. Anu di dunia ulin boga duit pake ulin pake nyumpuanana kayang sorangan maotna hanyakal kakara dikubur komo geus dimasar. Ngabejaan ti ayeuna sanajan can maot. Geus beja ceuk anu geus maraot ieu teh. Ari teu percaya maot ci sok ayeuna. Bade maot ulah coba-coba teu bisa balik deui maot mah tar 2 kali. Mending percaya wae ka ajengan. Gitu. Saklek ya ngaji teh Kang. Ngaos ka guru mursyid sing
nepi ka hasil ilmu man dua katilu geus hasil ilmu manfaat ya kan urang teh engke bakal disebut murid sodik guru mursyid. Nah, ngaji ka guru mursyid meunang ilmu man eta murid sodik guru mursyid. Da aya nu ngaji ka guru mursyid sabab hatena teu ikhlas teu meunang ilmu nafe teu jadi murid sodik. Nah, kitu nepi ka dinya nya murid sodik guru mursyid. Sanggeus jadi murid sodik guru mursyid ujlah nepi ka kholwat geus hasil ilmu manfaat ujlah nepi ka kholwat. Ujlah teh naon? Misahkeun diri tina pergaulan anu teu manfaat. Tah kitu kan. Misahkeun diri tina pergaulan anu teu manfaat. Eta ujlah nepi ka kholwat. Jalma nu ujlah ujung-ujungna kholwat kan. Jadi lamun ujlah teu nepi ka kholwat teh eta teh seperti tadi pangijeng guru ngan teu ngaji ikhlas tah gitu. Jadi itu menang ilmu manfaat. Matak ari nu ujlah mah kholwat. Ujlah teh misahkeun diri tina pergaulan teu manfaat. Seperti misahkeun diri tina bergaul gitu. Tina pergaulan teu daek ngaji. Ulah cacampuran jeung jalma nu teu daek ngaji. Wawuh meunang. Ngan jadi sobat ulah. Coba urang ka bawang kenah. Campur meunang jeung sok ngaji. Ka abdi ge ajengan ku tara iraha ujlah ajengan. Ujlah. Mata waktu dibiakeun ngaos, eureun ngaos cicing, ngaji deui terus waktu ngaji terus. Wing tara bergaul jeung nu teu daek ngaji. Ari jeung nu ngaji mah gaul we ngobrol sapuputing ge jadi dan nyancakeun ilmu. Aki kubes ge. Ki bade euy putra Menjakarya. Sim kuring pawartos kuy datos jam 8 wengi beli ngaganggu. Ulah waka, cicing cenah dia. Bisi rek kulem da geus sepuh. Tara sare cenah. Sok lieur mun sare teh. Geus si urang ngobrol jeung aki di dieu. Pan ngobrolkeun Allah mah lain ngupatlin. Tuh banyak. Jadi ngobrolkeun Allah sama penting. Taroki, suluk, makrifat kumaha, eta nu dibahas teh. Eta nyebutna pan ajengan ari nyaritakeun Allah mah lain ngupatlin. Ngobrolkeun jelema mah ngopat. Duh sok atulah teu naon. Kholwat ujung-ujungna mah kan. Ujlah. Kayak geus menang ilmu mah kan di mana geus menang ilmu nape kholwat ge jalma teh. Teu pati bergaul sabab naon sieun ka fitnah kan. Uga ka sieun. Tah kitu. Ujlah nepi ka kholwat. Tong loba ting campur jeung jalma ge, teu manfaat. Teu penting mah jeung budak jeung pamajikan loba ting campur. Ngadongeng bari udud jeung pamajikan, ngaler ngidul teu pugu. Mending nyerangan dikir gitu. Ngaduakeun pamajikan, ngaduakeun budak, ngaduakeun santri gitu. Daripada ngadongeng teu pugu. Sok kan. Ujlah nepi ka kholwat. Ari kholwat teh naon kan? Ya. Kholwat teh nu jadi sabab bersihna teh. Jadi kholwat teh itung-itung keur nyeterilkeun hate. Kholwat teh kan. Lamun hate yang bersih kholwat. Lamun jalma tukang bergaul ngobrol nu teu manfaat, wah, ek husuk kumaha salatna.
Namanya sholat nongkrong si jalan beri udu di ngalamun. Pas liwat mobil alus teh hayang kan. Kamana aing neangan duit ngarah bisa beli mobil bari usaha henteu. Pan lieur teh kan. Engke teh sholat lohor teh ini ke masjid jam 11. Tas nongkrong si jalan. Mangis nepi ke masjid. Allahu Akbar. Nu aya teh gambar mobil. Tadi. Eta teh dikeun leungit conongna ka dinya hatena syahwat nafsuna teh. Sok rek bersih kumaha hijab teh. Rek usul kumaha ka Allah jelema nu salat kitu. Abdi mari geus ngawartoskeun mah kumaha Kang rek dipake rek teu teh mah karep teh. Nah gitu kan. Waduh, geus dibejakeun. Lawat kan. Matak dina khalwat teh mimitina loba istighfar. Dina khalwat teh. Istighfar heula. Kapan sadar diri keur ngarenung teh dina waktu khalwat. Tadi keur campur jeung batur, ieu ceuling ngadenge suara nu dosa. Aya nu ngobrolkeun batur kadenge dijengkui. Atuh jadi kana hate teh jadi kotor. Minimal teu ngabenerkeun ge mangmang. Nyaho sia cek batur lain urang bari liwat. Ta eta nu di kopiah make sorban tadi teh bangsat doma. Ngaranna si anu kadenge ku urang, ceuk teh urang bener kitu teh. Bisa mitnah ka ditu ngabenerkeun. Bisa boga sangka kan ngomongna buah fitnah eta menya di sorban di kopiah bangsat doma. Sok Kang bener. Allahu Akbar ingat ka dinya. Ngotoran hate kan campur sebenarnya. Ari zaman akhir mah lain, da ngiblatna ka barat, Pak. Wah, teu gaul eta mah. Jalma teu gaul eta cenah. Gaul teh mata kotor hate. Kok mau jeung nu teu bener mah, ari jeung nu bener gaul teh jeung guru, jeung babaturan ngaji, jeung ahli zikir deui. Jeung nu areling teh naon gaul ge alus eta. Silih duakeun, Pak. Ari zaman nu areling panggih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silih duakeun. Bubar we dosa dihampura cek kalau. Dua muslim papangi sasalaman, uluk salam, bubar dihampura dosana duanana ku Allah. Cek Rasul. Ari panggih jeung nu teu eling. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boga duit teh? Nanyakeun duit cenah naon dari ngaduakeun. Teu areling atuh da duit cenah jadi imam teh hirup. Kumaha kan? Nah gitu. Mata khalwat. Naon tujuan khalwat? Lain khalwat sebenarnya. Nah, sanggeus anu kasabaraha bieu teh? Kaopat. Nah, ayeuna satuluyna tafakur nepi ka nyaho Allah. Jalma anu tafakur tapi teu khalwat tara lepas tafakurna. Jalma anu khalwat tafakur dina khalwat wah lega hatena. Matak hampuraan berehan sabana lega hatena. Gitu kan. Beda jeung sumpah. Anu heureut mah hatena pan. Sieun anu. Malu teuing aing mere ka bapa teh kunaon bisi beak aing. Sieun beak. Teu yakin padahal mere sedaqatul halal yukatsiru. Boga nu halal urang disedaqahkeun ngalobakeun nu aya. Taqwiyatul mawjud. Ijadul mafqud nu eueuh ku Allah diayakeun nu geus aya dikuatkeun ayana. Da teu yakin ka dinya. Sieun beak ah. Tara khalwat teh geus masalah. Apal ajengan itu jalma tara khalwat hatena heureut kan. Dina khalwat tafakur lega hate teh, jembar hate. Nepi ka dunya teh leutik dianggapna.
Tak cek waliullah mah dunia teh satapak suku ge jengke balas leutik. Can leutik mah hartina mata ahli-ahli Allah mah al-arifillah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, gitu kan. Sholawat kumaha Kang? Oke. Nah, tulina deui Kang. Tafakur nepi ka nyaho Allah. Ari nyaho Allah teh nur Allah aya dina hate caang hatena. Nah, gitu. Sanggeus nyaho Allah kumaha? Tahu diri, matak akhlakna mulia. Nu aralus akhlak mah gitu. Lain mudahana alus akhlak tapi hate kotor, beda. Jadi alus akhlak teh timbul tina hate anu pinuh ku nur Allah. Akhlakul karimah disebutna, ikhlas eta bener. Lain ngedok. Wah, ya mah ngarah disebut anu ku batur kakara padahal hate mah lain. Mun nyaah bener nyaah tina hate. Nah, gitu. Sabab naon? Nyaho Allah. Akhlakna mulia geus nyaho akhlak, geus nyaho Allah mah akhlakna mulia. Matak nu disebut ilmu nafi teh ilmu nu manfaat teh ilmu nyaho ka Allah. Di mana jalma nyaho ka Allah ya kan eta nari kamanfaatan sakabeh ilmu. Ilmu maca kitab, ilmu jadi manfaat kabeh da katariku eta. Tak cek Imam Tabtajani wajib sakabeh ilmu dimakmumkeun kana ilmu ma'rifat. Cok bisa maca kitab tapi teu nyaho Allah, wah dipake sombong. Parete kowe macaan kitab terus, nu salah dicawad, demonstrasi ngarah nyaho aing pinter batur. Wah, gitu. Pinter teh lain dipake ama, dipake demonstrasi unggul. Supaya ku batur dianggap hebat. Beda jeung ilmu nafi. Pinter da bari hosja. Kan ada ilmu nafi mah kan bareng jeung hosja. Lamun ilmu teu bareng jeung hosja teu manfaat. Jadi ciri manfaat ilmu mah sieun ku al. Nah, gitu kan. Nu mata kaya ulama nu sasauran. Ya kan. Lamun ilmu manfaat ngawaris kana akhlak anu mulia kan. Syekh Abu Abdurrahman sasauran kullu ilmin la yurithu sohibahul khosyah. Sakur ilmu nu teu ngawaris kanu bogana sieun ku Allah cek sakaul malin khosyah adab. Nu pinter tapi teu adab eueuh sopan santuna ciri ilmu teu man. Pinter tapi kan teu sieun ku Allah ciri ilmu teman. Sakur ilmu nu teu ngawaris kanu bogana sieun ku Allah teu manfaat. Wat tawaddu'a teu ngawaris tawaddu, wa husnal khuluqi teu ngawaris alus budi pekerti. Tuh. Engko sia teh pinter tapi sombong. Nah, ciri ilmu teman. Adab jalma boga ilmu manfaat maka. Al ilmu adab. An-nasu bila ilmin kadab. Jalma anu teu boga ilmu manfaat sombong. Kadab batin seperti sato. Ari sato anak muning liwat kana bangus indungna sok punten tara. Sombong. Mata gimana ilmu teu manfaat mah boro-boro ka batur ka guru ge sombong. Ilmu teu manfaat eta. Disipatan syakur ilmu anu teu ngawaris kana nyalahkeun nafsu kalah diikuti kurang nafsu ciri ilmu teman. Tukang maca kitab tapi ngalajur nafsu ciri ilmu teman. Pak teu kudu riba Kang. Ya Kang ilmu manfaat mah ya kahiji ngawarisieun ku Allah kitu lah. Kadua adab. Katilu tawadhu. Kaopat ngawaris husnul khuluq alus budi pekerti.
Kalima nyulayaan nafsu. Tara nuturkeun ka hayang kagenep takdimu ahlillahi ngagungkeun ahli Allah. Kajeun kopiahna geus bule koneng bajuna galing tapi ahli ibadah dihormat kumaha. Nu sok kahinakeun ahli Allah mah ciri jalma teu boga ilmu man. Tak gitu kan? Komo ieu mah nya pamajikan, nya ahli ibadah, urang dikakasak we cik atuh agungkeun. Mulia apa bae tebatan aing mah tara tahajud sia eta tahajud we. Aing teh leuwih dinya mah kudu hormat gitu. Sing ingat ya mun kalah dimanfaatkeun aing hayang duit duahkeun ku maneh. Manehna mah hees we. Ya. Ah gitu kan. Nah, 7 muraqabatullah. Jalma pinter tapi teu muraqabah ka Allah. Eta ciri ilmu teman. Jadi ilmu manfaat mah ngawaris muraqabah. Naon muraqabah teh dawamun nadri. Anger eling, selalu ingat hati ka Allah. Gitu guys. 8 mujalasatul fuqara, resep ririungan jeung jalma fakir. Eta pan Rasul ge. Gusti Rasul di mana? Ibu Aisyah. Teangan we di imah jalma fakir Rasul mah tara jauh ti dinya. Kaleungan ngalongok anu fakir. Resep ririungan jeung jalma fakir. Ulang malain tumpak mobil alus jalma fakir rek milu ulah disebut baturna. Wah, eta mah komo. Begitu. Mujalasatul fuqara. Mun jalma beunghar resep ririungan jeung nu fakir, ciri boga ilmu man. 8 qasrul amal. Qasrul amal teh pondok panglamunan. Mengpeung boga duit rek sedekah ya ka kolot. Ka fakir miskin. Buah maot aing minggu hareup. Aing kieu aing mah mikeun da aing ge bisi butuh ke tahun hareup. Tahun hareup bisi butuh. Ari batur ngapana butuh ayeuna. Sok ka tulul amal. Nupang dipikarempana lain umat Rasul teh bisi bodoh, lain da guru maloba. Cek Rasul uing pangrempan-rempana ka umat kami bisi ngabogaan panyakit tulul amal jeung nuturkeun hawa nafsu. Tak tadi aya mukhalafatun nafsi. Ciri boga ilmu manfaat mah nyulayaan salapan Kang. Tanda-tanda ilmu manfaat salapan kitu we mah Kang teh ngatakeun nu tereh. Sieun ku Allah, adab, tawadu, husnul khuluq, mukhalafatun nafsi, tadimu ahlillahi, muraqabatullah, mujalasatul fuqara, qasrul amal. Sakur ilmu cek Abu Abdirrahman, Syekh Abu Abdirrahman, sakur ilmu nu teu ngawaris kanu bieu bahwa alladzi la manfaatalah, ciri ilmu eueuh manfaatna. Bas kitu kan. Moal keheul ka abdi tah. Ka Syekh Abdirrahman keheul lah ka abdi. Itu geus lah nu tereh ngaji mah nya Kang. Manya teh jadi bener sam ngaji sakitu. Tukang ngaji sia mah sombong. Merasa hebat diri. Kemana kemanfaatan ilmu? Nah gitu kan. Tahu diri. Keges nyaho Allah. Kasabarakan. Atau hitungnya pohong hitungnya itu. Tahu diri nepi ka ceurik. Tah Kang. Ari tahu diri teh naon husnul khuluq. Kajenting janggung badag aing da ieu mitoha hareupeun teh ngeluh ka. Alus budi peker teh kana janggung badag nulak cangkeng. Da amek ke aing sanggup kalawan. Tahu diri kan? Husnul khuluq. Tahu diri mah husnul khuluq geus Kang. Alus budi pekerti. Cek Rasul jalma nu alus budi pekerti salamat dunia akhirat.
Mu'ad bin Jabal sabada dilantik jadi gubernur, sumping ka Rasul, ya Rasulullah, abdi teh bisi kepitnah, peda jadi gubernur sieun cilaka abdi teh. Kumaha sangkan abdi jadi gubernur tong bari cilaka. Tilu Mu'ad, anjeun kudu boga nu tilu, hiji ittaqillah itu makunta. Maneh takwa terus ka Allah, keur boga duit, keur dicarekan rakyat, keur kumaha takwa terus. Takwa wae ka Allah. Kadua, lamun sadar migawe goreng buru-buru tutupan ku nyieun alus sing loba. Wa atbi sayyi'atal hasanata. Nu katilu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kabeh jalma perlakukeun ku akhlak nu alus. Nah sakitu salamat maneh Mu'ad jadi gubernur. Tahu diri nepi ka ceurik. Ari ceurik teh Kang, jalma nu sok tereh ceurik teh jalma tahu diri. Dan nu tidak tahu diri mah teu ceurik-ceurik. Tara-tara ceurik, hese ceurik. Ningali batur, sangsara, ceurik kata teh. Kunaon ceurik hayang merengan teu boga. Oh. Tahu diri eta kan? Ceurik. Mata lamun urang masih kene hate teuas, ciri tidak tahu diri kunaon teu makrifat ka Allah, geus makrifat hate leuleus. Tuluy we alus akhlak, mata tereh ceurik. Mun batur nyarekan teu nyalahkeun batur, bu aing nu salah. Tahu diri sababna. Ceurik dicarekan batur teu ngalawan. Dek ke siokeun ka aing teh saha ieu teh? Muhammad. Ayeuna nyarekan sing budak leutik buahnya aing salah. Mata selalu dibangunangkeun ku Allah. Mun jalma aya nyarekan teu ngalawan. Cobar ku panyarek batur. Allah nu bakal mangmeunangkeunna. Rasul ge osok dicarekan, teu apaleun sugan lain Rasul. Dok dicarekan. Abu Bakar nu arek hudang arek ngalawan. Rasul mangaleos. Gusti Rasul antosan abdi kunaon ditinggalkeun. Atuh da cenah Abu Bakar maneh mah rek ngalawan. Mending tong dilawan. Ngara Allah mang menangkeun urang. Lamun urangna ngalawan mah kita dolimin bidolimin. Nu burung dilawan ge lo. Jadi we majelis setan dirinya teh mau ngaing cicing di majelis setan. Rasul gitu. Komo lamun teu nyahoeun baturnya. Ulah yang dihormat ku jalma teu nyahoeun. Ulah. Jangan dibalik di Jakarta rek salat di Cianjur. Anu ditanya kok cenah. Punten Kang senal abdi mun mangga cing kasih. Lumur careng mas antri. Cicing sia kehedek naon. Aing ge teu ngalawan sia pipilueun. Cicing deh. Da apal ilmu ban. Ulah waka ceurik Rasul, ulah waka teu ngeunah si Rasul nya urang nu salah. Itu. Sabarna bisi nyahoeun ge batur ngahinakeun tong. Pan ala arif billah maka tara ngahinakeun batur. Mun dihinakeun ku batur dicarekan batur tara nalangsaeun. Naon sababna? Da memang nya ceuk manehna. Carekeun Allah ing teh hirup teh. Aya nu nyarekan eta teh adalah hasih Allah. Aing teh keur dicarekan ku Allah temen poe jalma nu nyarekan. Hakikatna da moal hirup jalma teh dihirupkeun ku Allah. Mun teh hayang ambek moal dihayangkeun. Eta urang ge lamun loba teuing kasalahan ka Allah teh ditobatan, dicarekan ku pamajikan terus. Nah, ieu teh masalah boga dosa teh dihampura ku Allah. Matak astagfirullahaladzim tobat aing teh dosa. Nah dosa ka indung baheula kitu sok malego gaca aing. Atau ngaripuh kolot ayeuna pamajikan nyarekan ka aing. Padahal perjanjian mah rek sapapait sama manis. Jadi al-arif billah mah tahu diri kan. Ya mah lain salah pamajikan da turunan soleh coba incuk kiai. Aing nu goblok ge. Boga dosa teu ditobatan. Coba tapakur urang kan. Maneh kakara panginyokeun kopi ka istri. Sarangan we cenah cikus teu bisa we. Nyeri aing. Waduh teu dihargaan dibere dahar ku aing di imah.
diurus. Cek Allah teh eta teh akhlak pamajikan teh maneh ka aing. Maneh ge osok dur lohor kalah udud. Tasar jeung pamajikan. Akhlak maneh teh ditemongkeun di pamajikan, mikir sia teh cek Allah jeung kitu kan. Alhamdulillah ari dielingan kudu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh bisa jam cenah lah tare anggeus ya. Dapat sok poho Kang Adi geus ngobrol mah. Apal angke capek we geus. Udah beda aja nu geus kolot beda jeung keur budak bareto. Tah kitu Kang. Adanya geus ulah panjang teuing terangkeunana. Keur masuk nyeri hate urang teh. Nah langsa. Nu salah tapi alus ari balik tahu diri mah Kang. Alus. Balik ngaji teh ceurik tah eta alus. Ulah balik ngaji kalau kau oing piraku teu heula ka surga. Jadi Firaun eta. Balik ngaji ceurik kuduna mah ungut sorangan. Cek wanci kunaon Kang ceurik ieu teh dicarekan. Usah ku aing. Cik sia teh mikir geus kolot sia teh kiraha mikir. Salah hungkul sia teh kelakuan tadi keur ngaji teh aing. Entak sok aya. Almagfurlah jilili. Ari tos ngaos ka ditu. Aya naon Pak Ji? Ngaji tadi mah jengan ka aing kabeh. Syukur ari ngarti mah. Gitu ka uing kabeh sama cenah aja. Syukur ari kahartos mah cenah. Cek abdi ge ka abdi kabeh. Untuk keur batur abdi mah keur abdi sorangan. Geuning mah petahan sorangan hareupeun batur ngarahe-raheun. Ngomong geus jiga nu heueuh. Ari kalakuan paling pang era pan. Carekan ku urang sakapeung tapi panjikan keur sare. Carekan ku urang hudang salat 2 rakaat, carekan ku urang. Bae kehet sia teh geus cepluk mikir. Geura ceurik dicarekan ku urang da moal bisa ngebohong ya kan. Tahu diri nepi ka ceurik Kang. Tah mun teu kaharti akang sarokeun. Tulisna pantos dibaca ku budak kitu. Mun teu ngaliwatan ieu jadi nanaon rek sakumaha boga dunia ge moal bagja sia dunia akhirat. Ya rumus ya teh ti ahli-ahli Allah. Tahu diri akhlak mulia nepi ka ceurik. Mun naon tahu diri mah ceurik Kang. Si horeng teh aing teh salah sugan teh bener kamari. Istighfar bari tobat ceurik mah. Tah eta di mana tahu diri bari ceurik nyaho ka Allah tuluy ceurik. Ceurik nanti tobat tah eta babullah masuk ka wilayah Allah. Namun can liwat ceurik maka can asup ka wilayah Allah bising geus boga ilmu. Tuluy. Taroki jeung suluk nepi ka wusul. Cek abdi mah kagenep kayak urang balikan deui isi salah ngitung akang. Taroki jeung suluk nepi ka wusul ka Allah. Nah eta lamun teu taroki mah moal wusul. Naon? Lawan nafsu. Taikan makom nepi ka wusul ka Allah. Bahasana taroki jeung suluk nepi ka wusul mun teu ngarti akang sarogan ka abdi hiji. Itu teu kudu moal duit. Datang assalamualaikum ajengan kagenep taroki teh naon sok sarogan bab taroki. Karena usul kumaha taroki kumaha. Ari kira-kira erah reupun batur menanyakeun. 7 tadani nepi ka makom muqarrabin. Tadani nepi ka makom muqarrabin. Tadani makang naikkan makom di hadrat Allah. Nu geus nepi ka hadrat Allah naikkan deui makom di hadrat Allah. Rob mustawan qoba kausen awadna eta tadani eta disebutna. Naikkan deui makom hadrat Allah teh. Nepi ka jadi muqarrabin. Tak lamun geus nepi ka muqarrabin eta disebutna istiqomatus sirri. Sampurna kekuatan sir tajalli ka Allah. Mata akhirna muqarrabin ahadiyatul jam'i wal farqi. Cak urang papai hiji hayang bener bari usaha nepi ka panggih jeung guru
2 jadi murid sodik nepi ka hasil ilmu man ngaji ikhlas ka guru mursyid eta murid sodik kitu. Jadi murid sodik nepi ka hasil ilmu man. 3 uzlah nepi ka kholwat. 4 Kang tapakur nepi ka nyaho Allah. Dan untuk tapakur menteri nyaho Allah. Cek Imam Ghazali la tahsulul ma'rifah illa bimudawamati tafakuri. Malhasil ma'rifat kecuali tafakur. Hayang nyaho Allah ulah neangan aing dibaca dek neangan Allah. Ulah ini kalau langit mau kepanggih. Tafakur telem hate ka sejeron Allah engke nyaho ka Allah. Itu kan. Genep 5-nya. 5 tahu diri nepi ka ceuri. Genep taroki jeung suluk nepi ka wusul. 7 tadani nepi ka jadi muqarrabin. Nepi ka makom mukor tamat nepi ka dieu. Nah, tulis bakang ke katalar teh. Handphone gunakeun. Tulis kana pantos sing badag sing dibaraca ku budak ku incu. Ya ilmu ti guru aing. Tulis. Ngan bisi kader kieu ya dihandap aya catatan. Catatan. Bisi anu maca teu paham datang wae ka litihan. Heureuh ya teh makan. Bisi teu paham teangan guru mur nu bisa ngajabarkeun ieu teh guru mursyid. Nu teu mursyid mau bisaeun ngajabarkeun. Naon taroki moal apaleun ngajawab. Naon usul mau bisaeun ngajawab. Naon nyaho Allah moal apaleun. Naon ujlah bablas ujlahna ge mitoha datang ujlah. Bijakeun aing keur ujlah. Padahal masih nginjem duit. So, kan. Nah gitu kan. Catatan dihanapnya. Bisi teu paham teangan guru mursyid. Kang anak urang teh geus keder mah isukan. Usaha teu maju pamajikan nyarekan wae. Mitoha hese ditanya. So punya teu kuruyap kalayap. Karena catatan urang. Sugan bapak aing aya ilmuna kitabna ditempoan. Yo gitu. Karasa ku abdi maot abah. Teangan ku abdi catatan anak kabeh. Nu leutik oge na kitab bukaan terus. Nu perlu bawa. Teangan ku abdi. Iyo cuk abah loba keneh hutang teh can katepikeun iyo. Ku abdi ayeuna dituluykeun. Ieu teh hitung-hitung abah nu nepikeun. Ngan menang abah ilmuna ku abdi tepikeun. Abdi mah keran hungkul. Apa keran? Turun ilmu nak mah penting itu. Cai mah tina turun ulah meuli keran anu loba caina salah kan. Ingat tempat dohir tempat dohir. Tak gitu. Wah, ieu ilmu nanti abah. Tak gitu kan? Kade 7-nya Kangnya. Kade ya Kangnya. Di situ paham. Matak terakhir ayeuna sabu keur urusan ngahaji duakeun maru ngahaji teh Kang. Lari bareng kakara urang. Osok ngaduakeun anu keur maru ngahaji dulur urang. Komo gaduh putra, gaduh bapa keur mau ngahaji. Sing daraek di bumi teh duakeun. Kieu duana ya Kang. Sok carat nya. Da osok dinadomkeun dengan akang teh poho deui da terdibaca. Akang teh salat heula, salat tahajud 2 rakaat. Tuluy we ngadoa teh ku bahasa ieu. Kunaon make dinadomkeun pan ari nasara masuk tuluh. Ari nadom mah hari ringan. Oh, akang teh ngantong tarik teuing kos di alitihah di dieu. Ilahi tammi min nikmah. Oh. Sabias leuwih tuh. Aduh, jam langkungnya. Caratkan. Ilahi tammi min nikmah bil afiyah wassalamah. Ilahi tammi min nikmah bil afiyah wassalamah. Liman aroda ziyarah ila Makkah wal Madinah. Kaudak teh kan. Tuh mata kudu mah handphone oge.
Hartoskeun Kang. Gusti sampurnakeun nikmat. Sehat jeung kasalametan. Gusti sampurnakeun nikmat, sehat jeung kasalametan. Kanu ngamaksadri ziarah ka Mekah jeung ka Madinah. Kabeh dulur urang teh didoakeun, salametkeun Gusti sing sarehat. Tuh kan. Kanu ngamaksad ziarah ka Mekah jeung ka Madinah. Nah domna makos ti dieuna baca heula ku Akang ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waghfir lana mamado ya wasi'al. Pan urang boga maksud ngadoakeun dulur budak indung bapa nu keur ka Mekah. Baca heula eta. Nah kitu. Ih sok da apal eta mah. Sok careng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ilahi tamimin ni'mah bil afiyah wasalamah liman arada ziyarah ila Makkah wal Madinah. Gusti sampurnakeun nikmat sehat jeung kasalametan kanu ngamaksad ziarah ka Makkah jeung ka Madinah. Hiji deui. Ieu mah bisa ka sakabeh muslimin, tapi urang ditujukeunna ka anu jalma muslim keur marungaha jalma mukmin. Insyaallah muslim anu mukmin. Ilahi ij'al qulubahum. Ilahi ij'al qulubahum. Ilahi ij'al qulubahum. Bihadratil muqaddasah. Bihadratil muqaddasah. Ya Allah, muga-muga ngajadikeun hatena jalma nu makamarkah ka ditu atawa hatena para putra urang mun kadi bisa. Gitu. Sing dugi ka hadrat muqaddasah naon tajalidat. Jadikeun Gusti kulawarga abdi ilajal qulubahum tata. Atawa putra abdi nu keur ka markah dulu-dulu abdi ka ditu. Bihadratil muqaddasah sing barisa nepi ka tajalidat pan ari wukuf teh tajalidat kan. Wukuf teh. Eta kae wukuf abidin, wukuf salikin, wukuf muridin, wukuf anu panghebatna mah anu nepi ka hadrat muqaddasah. Kuna disebut hadrat muqaddasah tajalli murni kana datungkul sehingga makhluk Allah sifat jeung apal Allah gitu ke Bandungan. Itu disebutna hadrat muqaddasah. Min hadratil muqaddasah bi hadratil muassasah. Sok tulikeun cara. Min hadratil muqaddasah bi hadratil muassasah. Ti hadrat muqaddasah ti nya tajalidat dugikeun deui Gusti ka hadrat muassasah. Saha muqarrabin ka sing barisa tajalli dat anu sampurna nepi ka balik deui ka makhluk muqarrabin. Muga-muga putra urang nu keur ka Mekah dulur putra urang nu araya di dieu doakeun ku urang dijadikeun ahli-ahli Gusti nu nepi ka maqam muqarrabin. Tah kitu kan. Min hadratil muqaddasah bi hadratil muassasah.
hartosna mugi Gusti ngajantenkeun sok sunatkeun kan teu kudu tariknya teu pas di dieu ieu tarik sok teh ngarah nyari misalnya mugi Gusti ngajantenkeun kana manahna mukminin di dia muridin dan teu murid mah moal nepi nah. Mukminin we bahasana ka mugi Gusti ngajantenkeun kana manahna mukminin wusul ka Allah taala sapertos manah arifin nepi ka muqarrabin wusul ka Allah taala sapertos manah arifin ieu geus meunang ringkeskeun panjang doana maka dicanakeun ku abdi nu ringkes da teu kitu ngadoa mah tarayang panjang udah santri anu minta doa ka abdi geus pesen ulah panjang teuing kan siapa goblok cing santri teh mapatahan guru aing geus nempo beungeut maneh tara wiridan panjang mal dibere nu panjang mal dibaca ku maneh teh nu ponok aya anu geuning ponok-ponok teuing aing anu panjang mah cing maneh mah ponok wae lah nu penting mah dibaca daripada panjang teu dibacanya gitu tak diringkeskeun doana ieu kan ngalengis moal peuting boga budak keur ka Mekah insyaallah jadi ahli wusul ka di Mekah di dieu mahjub moga-moga di hukum nalika wukuf di arfah mata jalli ka Allah amin kan iya doana mugi Gusti ngajantenkeun kana manahna mukminin wusul ka Allah taala sapertos manah arifin cok sareng ilahi ij'al qulubahum bihadratil muqaddasa min hadratil muqaddasa bihadratil mu'assasa mugi Gusti ngajantenkeun kana manahna mukminin wusul ka Allah taala sapertos manah arifin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitun kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.